Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Karayan ngabantun jajara sarios si Oteh Tuyul Toloheor. Di dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok senaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan atuh kabaraya anu setia manco dongeng Mang di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sindangan batin oge dilelancarkeun sakarupinanya tong hilap di rarojong di taroelan tombol subscribe. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Oteh Tuyul Toloheor wilujeng ngadangukeun kaparayun sadayana prung Mitra kaum dangu, ayeuna mah urang caturkeun peuting isukan. Si Omod jeung si Oteh teges narekah dieu pikeun nyangkalak si Epet Tuyul kukutan Mbah Rambos bos anu sakitu leheina sakitu pinterna. Teh tau peuting eta geus gagal dibae usahana teh teu ngabuahkeun hasil. Kumaha atuh euy? Usaha urang teh gagal jeung gagal bae eta Tuyul teh memang lihei atuh. Pinter batan maneh si Oteh balaguk. Maneh teh eleh dina sagala rupana atuh, eleh taktik, eleh politik atuh. Henteu eleh uing oge. Uing ge pinter atuh euy mod. Pinter palebah manana sia. Kapan eta si Epet teh bisa lolos, bisa kabur deuleu. Teu waleh hasil atuh, nyokotan duit ti lemur deuleu. Tenang atuh ulah waka leutik hate. Keun aing moal eleh ku si Epet. Aing oge boga taktik, boga politik. Keun urang cangkalak engke mah ku aing bakal diasupkeun kana jero botol. Heueuh kumaha atuh carana sia? Kapan geus dua peuting urang teh usaha tapi gagal deuleu. Urang robah ayeuna mah bisa bae eta si Epet teh pinter batan uing tina taktik jeung politikna. Tapi uing ge bisa leuwih licik. Nanjan uing cenah ceuk batur bodoh. Tapi nu leuwih bodoh teh bakal leuwih pinter ti batan nu pinter. Kumaha tuh maksudna sia? Nu bodoh leuwih pinter batan nu pinter deuleu. Urang licikan we. Urang nyamur. Uing ulah jadi tuyul, maneh kudu jadi jurig. Naon maksudna sia piraku? Tuh dewek teh kudu maot heula tuh, kudu kojor heula tuh jadi jurig mah. Lain kudu maot heula. Pura-pura jadi jurig, tak uingek pura-pura jadi jelema. Kumaneh bajuan, bere minyak seungit, ngalah teu kaambeun eta ku si Epet teh. Kumaha ngarti? Heueuh bener oge geuning maneh teh geuning rada pinter ayeuna mah euy. Henteu balaguk teuing tah eta halusna barengan jeung dewek sia. Maneh teh henteu odob, henteu bodoh ayeuna mah rada aya pinter saeutik atuh. Meureunnan uing babarengan jeung maneh nempokeun kabiasaan maneh jeung kabiasaan jelema-jelema teh kararitu nya uing saeutik-eutik narobah. Jeung deui alatan nyeri hate uing mah bisa rada pinter saeutik teh. Aing disapirakeun ku si Dangdang tole. Geus diusir, geus dihinakeun di batan tuyul-tuyul anu sejen nu dianggapna cenah palinter. Tah kitu euy. Atuh kudu aya parobahan sagala oge. Montong cicing dina hiji martabat deuleu. Sabab jelema oge kapan kitu euy. Udaek diajar teh ngadah pinter atuh. Keke terus kumaha atuh euy rarancang maneh teh. Nah urang teh bener kudu nyamur atuh jeung nyamar. Tah uing kumaneh gabajuan. Bere minyak seungit. Tah maneh oge disalin. Kudu jadi jurig we. Meureun maneh kapan geus apa kumaha rupa jurig rupa-rupa. Pilih we hayang kawas kumaha. Lamun hayang kawas tuyul
nya kari make cawat we wungkul atuh. Embung aing sudi era dulu era sia. Lamun era jadi tuyul mah geus we atuh jadi ieu genderuwo. Kumaha tah? Beuranan kudu aya buluan atuh genderuwo mah kudu jangkung gede atuh teu ngimbang jeung awak atuh. Moal dipercaya sia. Nya geus eta mah pek we kumaha maneh jadi naon ge. Nu penting mah kudu kawas curig. Heueuh atuh siap-siap. Terus kumaha lamun geus kitu euy? Nya tinggal nyangkalak si Epet. Urang incer we urang ku Kuntit. Lamun geus waktuna anu hade nya kari newak atuh gampang. Heueuh atuh geuy bener pisan atuh pisan ngage bener atuh. Kitu cenah mitra rancang eta si Oteh teh. Ku cara nyamur atawa nyamar manehna teh rek nyangkalak deui si Epet. Atuh ganjangna carita. Peuting isukan mah duanana teh hanteu cicing di pos ronda. Ari si Omod manehna teh geus salin rupa we. Jadi makhluk pikasieun ti bangsa lelemat jeung lelembut. Sedengkeun ari si Oteh manehna teh di bajuan disemprot make minyak seungit. Duanana teh caricing di sisi lembur. Ari si Omod manehna teh cicing di hanapeun tangkal caringin di lebah jajalaneun. Sedangkeun ari si Oteh mah manehna teh ada anggang merhatikeun we ti kajauhan. Peuting eta di lembur teh hanteu ukur si Omod jeung si Oteh wungkul nu aya di luar teh. Ronda oge sarua caricing we di pos malahanna aya nu kurilingan sagarupa. Ngan pikeun ronda teh kagetna cenah si Omod teh. Peuting eta mah hanteu milu jeung anu sejena. Nah kamana cenah asa nyurigakeun. Kadenge atuh salah saurang ronda teh keur ngobrol jeung pada batureun. Dewek mah boga kacurigaan ka si Omod euy. Kacurigaan kumaha tuh? Oh, ayeuna ge kapan teu milu ngaronda. Da sabenerna mah dewek mah ti ka mangri oge euy curiga. Si eta mah ukur pura-pura milu ngaronda teh euy. Nu cenah rek nyangkalak tuyul. Sok padahal manehna ngagandong tuyul. Bisa jadi euy. Ayeuna manehna teh keur indit ka lembur sejen ngencarkeun tuyulna. Ari keur dewek mah kateuing aing mah goreng sangka ka si Omod teh kapok. Sabab lamun ngomongkeun goreng si Omod sok menyangka nu araraneh nu teu palugu. Temana matak cilaka deuleu. Keur dewek mah moal arek sieun. Teu percaya we pokona mah. Tapi lamun si Omod nguku tuyul mah percaya deuleu 100%. Pukitna urang kudu bisa ngabuktikeun. Eta si Omod teh kudu bisa nepikeun ka cerek daleg. Kasaksian ku urang keur mawa tuyul. Kapan ari ti peuting mah sok kapeung-kapeung bisa nembongan euy. Ayo urang nguriling ngontrol kayaan lembur deuleu. Cek si Mardali ngajakan ngabaturna pikeun ngontrol kayaan lembur. Eta si Mardali mah henteu sieun najan geus loba kacaritakeun. Tiap-tiap calma anu nyaritakeun atau nyangka goreng ka si Omod teh sok ngaradapan kajadian nu araraneh. Kawas anu ulaheun we diomongkeun goreng jeung disangka teh. Duana lempang basa tepi ka handapeun tangkal caringin. Kadenge eta si Mardali teh masih keneh ngacabrak nganggo goreng si Omod. Atuh ari si Junaid mah manehna teh sieun inggis ngaradapan kajadian nu teu dipiharep. Basa eta si Junaid keur nganggo goreng si Omod. Si Omod anu digorengna sabentarna mah kapan aya di tukangeun eta tangkal. Kadenge jelas ku si Omod. Atuh si Omod teh mani nganes. Maneh teh matana mani pun celik. Tentuna mani kekerot. Sacarita sajeroning hatena. Kurang ajar ta si Mardali teh geus nyangka atuh mitenah. Eta ngomong mani sangeunahna kena-kena sungguh teu diwengkul eta teh tulangan. Rasakeun sia rasakeun bakal diwarah deuleu. Cek si Omod dibari kitu teh ngakajreng ti tuangeun tangkal caringin. Puguh we atuh si Mardali jeung si Junaid. Basa nempo di hareupeun teh aya nu ngeceka bari jeung beungeutna pikasieun mani reuaseun soak nu lain di kieuna. Awakna katempo ngadeg-deg. Palalaper we mitra kawas anu solatri. Panonna morotot dikicep-kicep. Ngong kadenge aya sora anu kecacarita pikasieun. Mardali, maneh montong ngagoreng si Omod saka momitena.
lamun maneh terus ngagoreng si Omod, kungaing maneh bakal dicekek sia. Be. Oh, jurig. Da maneh atuh bet ngagoreng si Omod. Kumaha lamun geus kieu leuh. Pek we da eta jurig teh nyekek ka maneh. Dawek marik lumbat. Dagoan sia montong ninggalkeun. Delik alik jin nyingkir. Setan nyingkah. Ulah rek kaganggu. Be. Halik dicekek waing dulu Mardali, dicekek siam mal bisa lumpat dulu. Si Mardali teh manis wakeun sokomo baturna si June teh geus ngapertak lumpat ngapecir ruka teuing ka mana. Eta makhluk anu pikasieun teh ngadeukeutan keblik puguhe atuh si Mardali teh soak ari geus kitu mah tuurna beuki nyoroh cod teu bisa lumpat-lumpat acan, awakna beuki rampoh poy daya tangan pangawasa. Antuk nama beruwe namru les wae kapiuhan teu inget di bumi alam. Atuh si Omod gereuwas tembok itu mah. Alah, cilaka si Mardali. Moal kitu kocor atuh bakal tingku soak. Tapi bang pariksa atuh. Cek si Omod laju ngadeukeutan leungeunna teh dicekel, dadana dirampak. Bari ceung napasna dirarasakeun, sabada dipariksa tetela masih keneh hirup. Ngan bae cenah kapiuhan teu inget di bumi alam. Atuh si Omod teh culang cileung neangan si Oteh. Minta tulung sangkan ada si Mardali teh gancang sadar ngarah bisa kabur ninggalkeun eta patempatan. Oteh atuh tulungan ieu jelema. Si Mardali kapiuhan bakal tinggu soak atuh. Si Oteh anu cicing rada anggang najan jauh tapi cilina seukeut bisa ngadenge kana omongan eta si Omod. Geus kitu mah maneh teh ngabecir lumpat ngadeuketan. Geus deukeut pok maneh teh tumanya. Nah aya naon? Alah. Nah ieu aya nu ngagoler. Kunaon ieu teh? Heueuh atuh ngagoler kapiuhan bakal tinggu ruas. Soakeun atuh nempod dewek euy. Bongana ieu si Mardali teh geus ngagoreng geus mitenah ka dewek nya ku dewek teh diwarah disingsieunan atuh. Halus we tah. Kapan ari maneh jadi jurig mah? Bisa ngawarah anu ngahina ka maneh. Heuh, mending kabebengkang kieu. Kudu dikumahakeun ieu teh. Lain dikumahakeun kapan urang teh boga rancang atuh. Pikeun yang kalak tuyul. Ieu si Mardali kudu disingkahkeun ti dieu euy. Ngan bae bingung kumaha carana piraku kudu dibawa mah euy. Digagandong atuh. Kapan berat teu. Keun eta mah urusan uing. Urang sadarkeun we ngarah eta. Oh si Mardali teh bisa hudang terus kabur ninggalkeun ieu patempatan. Heueuh atuh. Pek bae kumaha maneh atuh. Si Oteh laju ngadeuketan ka si Mardali anu ngagoler teh inget demi alam. Geus kitu mah maneh teh onggeng-onggengan kawas anu erek miceun we kawas anu erek ngising. Bujurna disongokeun nampe pisan kana beungeut si Mardali. Geus kitu mah kadenge sora anu ngaperet-bet ngaborot-bot. Puguh we atuh mitra eta si Mardali anu kapiuhan. Ngadadak ngulisi kudang bari maneh teh culang cileung. Barang breh katampo aya baju anu kakalayangan, baju budak ibarat sorangan. Naon teh? Nah aya baju budak ibarat sorangan. Alah jujurig. Tulung. Tulung. Dedeg-deg we lumpat eta si Mardali teh lumpat cak lupat lampet geus tilih tenolih tincakeun. Geus nama notok-notokkeun maneh bakal tinggu soah. Mitra kaum dangu sabada si Mardali ngejati eta patempatan. Si Oteh mah balik deui ka tempat asalna. Sedengkeun ari si Omod nu teh tadi geus cicing dina tuangeun tangkal caringin. Rek nganti-nganti sugan we cenah kaparengan. Eta tuyul si Epet teh datang deui ka eta lembur.
mitra kaum dangu kentuna ngeunaan si Omod jeung si Oteh anu keur ngarap-ngarap nganti-nganti sukanan aya si Epet datang di ka eta lembur. Ayeuna mah urang caturkeun si Epet anu keur ditutungguanana. Eta si Epet teh mana keur leumpang we di jalan satapak. Leumpang mending ngagandeang bari sakapeung mah trilik lumpat. Leumpang dewe ngagandeang kawas anu antarena keur. Alah, penting ayeuna aing bakal hasil di anu mucekil. Najan di lembur aya si Oteh anu keur nareka pikeun nyangkalak uing. Hehehe. Tuyul balagug mah moal bisa nangkalak tuyul anu pinter. Hehehe. Cek si Epet bade terus neruskeun di lambahna beki kancang. Geus meh deukeut ka eta lembur, reg ngaraneuk. Geus kitu mah katempo kawas anu ngas ingus. Kawas anu hayang nyanganyahoan keunah di lembur teh cenah aya si Oteh apa henteu. Barang diambuan teh lah geuningan eueuh. Puguh we atuh eta si Epet teh mane bungaheun. Hah? Teu kaambe ku aing. Kiraku eueuh di lembur mah kitu eta si Oteh teh. Nya jigana mah geus kabur ninggalkeun lembur. Hahaha. Aing bakal laluasa kaya kitu mah. Teu kudu aing ucing-ucingan jeung si Oteh. Nya teu kaambe aya bangsa tuyul sejen. Jongjon ayeuna mah. Cek si Epet bade neruskeun di lambahna. Kiwari mah henteu ngablesat ka awang-awang sakumaha biasa merhatikeun kaayaan. Ayeuna mah jongjon we leumpang, malahan mah leumpang ngaliwatan tangkal caringin gede. Si Omod anu merhatikeun ka si jalan manehna teh bisa nganyahoankeun. Lakadalah eta tuyul teh nu didagoan teh datang atuh. Kajeleng si Omod teh ngahadang ngahalangan jalan bari pok terus cacarita. Embe, ewemba. Hei, reka mana sia tuyul? Saha maneh teh? Uing rek asup ka jero lembur. Biasa we rek operasi. Hehehe. Halik pontong ngahalangan Punten deh ngiri ngalangkung. Keola atuh. Ulah rurusyuhan deuleu. Embe. Jadi mana teh rek barek barang cokot rek mau kan duit urang lemburnya. Nyo atuh. Papan pagawean uing mah nyokotan duit. Hehehe. Alah, bangsa naon maneh teh euy? Asa kakara nempo aing mah. Bisi hayang nyaho. Ngaran ngaing teh si Ewemba, turunan genderuwo jeung eme deuleu. Ih, jadi maneh teh rek mau duit ieu lembur. Montong cecer wae sia. Bisi apes, bisi cilaka deuleu. Ih, da uing mah geus biasa na geus tuman. Moal make apes, moal make cilaka. Pokona mah bakal hasil we. Hehehe. Alah, jadi maneh teh turunan genderuwo jeung eme. Bener. Ngaing mah turunan eme jeung genderuwo. Campuran bangsa lelembut jeung sasatoan. Hihihihihihihi. Sainget aing mah can aya ngadenge beja. Heeh, lamun aya genderuwo ngagadabah eme atawa ngawin eme. Aneh aing mah. Jadi maneh teh anakna genderuwo jeung eme paingan atuh. Eme wae teh tadi. Geus atuh aing erek init ya. Rek digawe puguh ge. Hehehe. Epet rek nerusikeun di lambahna. Ngan bae maneh teh bongoh teu kanyahoan. Kapan si Oteh geus ngadodoho, barang keur diajakan ngobrol ku si Omod deh. Langsung ngagagajleng nyangkalak si Epet. Puguh we atuh si Epet teh bisa walakaya. Mainna beunang didengkek. Beunang euy. Maneh mah bisa lumpat sia kurang ajar. Sok cari kumaha ayeuna mah. Alah, geuning maneh Oteh. Alah, teu kanyahoan datangna. Alah, ampun. Rek dikumahakeun ieu uing, rek dikumahakeun. Bakal dicangkalak sang kurang ajar. Maneh teh sia geus ngulingkeun aing sagala rupa deuleu. Kena-kena sia teh ngarasa leuwih pinter batan aing. Ayeuna ka sakanyahoan. Saha di antara urang nu leuwih pinter sia blegug? Hehehe. Maneh ayeuna bakal diasupkeun ka botol. Sabab polah-polah maneh teh geus ngajadikeun baturan aing
Sobat aing si Omod kapitenah deuleu ku pagawean maneh. Ah, ampun Oteh. Teteh lagi maneh teh geuningan licik euy. Leuwih pinter batan aing geuning. Lepaskeun aing ulah diasupkeun kana botol. Aing bakal kasiksa. Teu bisa sia kurang ajar. Maneh pokona bakal diasupkeun kana botol. Sakur-sakur tuyul anu datang ka ieu lembur. Pokona mah sakur-sakur tuyul anu diparentah ku si Dangdang Tole ku aing bakal ditewakan. Atuh si Epet geus teu walakaya we mitra. Geus kitu mah eta si OTT menta botol ka si Omod. Nah kadekeun botolna euy. Ieu tuyul teh urang asupkeun kana jero botol. Heueuh atuh gancangan bisi buru kabur deui euy. Tah ieu botolna gara gacang asupkeun atuh. Geus kitu mah teu talangke ku si OTT. Eta si Epet diasupkeun kana botol. Bisa ari kitu nama ngasupkeun eta si Epet kana jero botol. Gancang atuh botol teh ditutupan ku si Omod. Kiwari si Epet geus aya dina jero botol. Pikeun si Epet teu nyangka lamun peuting eta manehna teh bakal apes, bakal kacangkalak. Eleh ku si Oteh tuyul anu bodoh, tuyul anu belegu. Tah ayeuna mah geus beunang yeuh. Si Epet teh gancangan bawa ku maneh teh mongkeun kanu ngaronda. Lamun maneh teh geus hasil nyangkalak ieu tuyulna. Heueuh atuh heueuh. Alah nuhun euy Oteh. Teteh lah geuning maneh teh bisaan atuh. Teteh lah ieu tuyul teh beunang atuh tinggal itu. Karunya euy pikawatireun ayeuna empona mah. Ah, ulah pikawatireun ulah karunya. Kapan eta si Epet teh sakitu jahatna euy. Ngabalukarkeun maneh kapitenah. Jeung aing mah sabal ayeuna mah ka bangsa tuyul teh. Najan terus serang aing geus bangsa tuyul. Tapi eta tuyul teh meuli asa pang pinterna we. Kurang ajar teh tah. Heueuh atuh ayeuna mah geus kacangkalak. Keun ku dewek bakal ditemongkeun kanu ngaronda atuh. Kitu cenah mitra tu gancangna carita. Si Epet anu geus aya dina jero botol teh dibawa wae ku si Omod. Nyampeurkeun kanu ngaronda, basa tepi ka pos ronda. Katampo jelema teh keur ngariung, bari ngagugulung si Maradali anu katingali kawas anu soak. Pak RT harita teh barang rentang-rentang ningali si Omod. Mana ge kageteun atas di mana cenah si Omod teh anu kapejakeun tadi teh hante milu ngaronda. Ae geuning eta Jang Omod tas di mana Jang? Ieu atuh tos nyangkalak tuyul atuh newak tuyul nah aya naon ieu teh? Hi pugu ieu Jang Mardali cenah manggihan jurig. Eta cenah di jalan anu aya tangka caringin gede. Eueuh kitu kutan teh. Tah tingali atuh ieu tuyulna parantos kacangkalak Pak RT. Eueuh nu bener eta Jang. Atuh sararea ge curinga. Kaasup si Mardali anu masih keneh katempo leuleus. Barang het kena ples atau botol leutik. Tetela di jerona teh aya nu ukey-ukeyan we. Terus teh jalian teh si Epet tuyul nu geus meunang nyangkalak diasupkeun kana eta botol. Heuleuh geuning bisaan maneh teh Omod. Tetela bener bisa jangkalak tuyul. Eta mani ukey-ukeyan kitu. Nya atuh Pak RT. Ayeuna mah lembur teh aman atuh. Sabab ieu tuyul teh parantos kacangkalak ku jisim abdi. Teh, teu sangka ujang teh pisan eta dewak si yutul teh, ai si tuyul. Beuh kumahakeun Jang? Bet bisa diasupkeun kana jero botol sagala rupa. Ceuk Bah Madun manehna teh panasaran gancang tumahanya. Pok atuh harita teh si Omod teh nemalan. Gampil atuh gampil. Antun narik bae atuh dilebetkeun kana botol atuh. Nya pugu Bah. Alah teteh lah bener. Jadi salali ieu teh sangkaan urang sararea. Geus nyalahan. Ta ieu Jang Omod teh lain anu nguku tuyul. Tapi anu geus hasil nyangkalak ieu tuyul. Keken handek dikumahakeun Jang ieu tuyul teh. Mangga bae atuh simpen kanggo barang bukti atuh. Lamun abdi teh hante nguku tuyul, ngaran abdi jadi henteu goreng atuh dipitenah ku urang dieu. Nyanyakeun atuh ieu tuyul ke bapak rek dibawa ye Jang barang bukti ngarah kasaksian ku sakabeh warga lembur. Lamun ujang teh
Henteu nguku tuyul, ujang geus leupas tina pitenah urang dieu. Cek Pak RT bungaheun sahabat tetela si Omon teh bisa ngabuktikeun bisa nyangkalak tuyul anu sadaya ngaganggu ka eta lembur. Kuk cara kitu si Omon teh bakal leupas we tina pitenah atuh gancangna carita tuyul teh dibawa we ku Pak RT. Malahan mah poe isukan urang lembur teh disina nempo. Puguh atuh sararege kaget nu lain dikieuna. Tetela cenah geuning bener. Tuyul teh geus berhasil kacangkalak ku si Omod. Sararea teh sasadue ka si Omod. Oge nganuhunkeun kana jasana anu geus bisa nyangkalak tuyul. Euleuh mitra. Waktos nageuning barantos teh nyekapannya. Sagala urang tuna jajar carita si Oteh tuyul toloh heor duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mah nganuhunkeun dina sadaya perhatosanananya. Hapuntenna tina sagala kakirangna emang sagala undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.